Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Nuhun daramang mah. Abah oge Kang Kevin, alhamdulillah dina danget ayeuna aya hibar pangduati sadayana. Lami sono ka wargi-wargi sakali deui mugia urang salamina aya dina panangtayangan Allah Subhanahu wa taala. Kanca dangu ya aya yasana Ki Masram dina tahun 68-70 lah dongeng ieu mah salaresna. Mangga urang keureuy urang padar urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggone ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca abah wargi-wargi abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Kapincut ku Bandar Buntut. Yasana Ki Masram. Kamari teh kanca parantos dugi ka Breh teh katempo Ratna keur ocon jeung Herman. Atuh gebeg. Nyi Kokom mah gebeg. Nya kitu deui Ratna jeung Herman. Komo Herman mah leuwih ti ngaranjug barang tetela ka Nyi Kokom teh. Dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana ku nempo nomor motorna nu ngajugrug di buruan oge. Nyi Kokom geus bisa ngayakinkeun yen nu keur disanghareupan ku Ratna teh moal salah deui Herman. Barbat buru-buru ka jero, ari brae teh mukakeun panto, ngagebeg. Teu salah tina panyangka. Nyaan pisan Herman teh keur ocon jeung Ratna. Diukna oge mani parendeng dina kursi. Leungeunna silih cekel. Bet kacida pisan. Kakara ge wawuh sapoe geus wani kitu. Sakedapanna Nyi Kokom olohok we bengong. Bari biwir ngeleper. Rek sapok-pokeun ngomong ngan teu kedah da kahalangan ku kariwas tea. Nu keur anteng sosonoan oge. Barang ada yang ngerket sora panto teh jual gebeg we ngagebeg Boh Herman, Boh Ratna sarua pada riwas. Ari Ratna mah nempo Nyi Kokom teh ngan saukur riwas we wungkul. Tapi Herman riwasna teh dicampur ku kahariwang jeung kasieun. Maklum Nyi Kokom nyaho kana rusiah dirina. Herman ngeleper dadak-dadakan. Beungeutna jadi sepak pisan. Semu anu taya getihan. Hate beuki dugdeg teu puguh rarasaan. Kasieun Herman teh eueuh deui iwati sieun Nyi Kokom muka rusiah dirina ka Ratna. Sabab lamun nepi ka bocor teh mah tangtu manehna meunang wiwirang anu lain lumayan. Ratna ngarasa kaget. Nempo Herman silih pelong jeung Nyi Kokom. Manehna bet jadi malik timuruan. Kenapa tatu ce? Calik di dia gerak. Cek Ratna bari ngised ngajauhan Herman.
Geuning aya tamu. Cek Nyi Kokom semu-semu nu teu wawuh. Colongkrong ka jero. Gek diuk gigireun Ratna. Ari Herman can bisa nyuara. Manehna gede kabingung. Kudu kumahanya peta. Kumaha lamun Nyi Kokom joh nyebut Herman. Kumaha lamun jol ngadongengkeun ka Ratna. Mun manehna teh tunangan Neng Eti. Cilah ka-12. Wirang temen meureun diri aing teh. Tapi katempona mah Kokom teh moal rek binasa. Asa piraku deui we. Da Kokom ge aya hate ka aing. Muga-muga we atuh Kokom teh sing nganyahokeun. Kitu ceuk gerentesna hate Herman harita. Nepangkeun Kang, ieu teh pun lanceuk, puterna pun uwa. Ceuk Ratna bari ngareret ka Herman. Atuh teu meunang henteu kapaksa we Herman cengkat. Nya kitu deui Nyi Kokom, kep dampaleungeun paadu. Nyeh pada imut. Dina waktu euker kitu Herman gancang ngiceupan mere isarah. Nu maksudna mah Nyi Kokom ulah buka Rusiah atawa nyebut-nyebut ngaran Herman. Ku Nyi Kokom ge geus kaharti. Malah sanajan teu diisaratan oge manehna geus niat moal rek ngerakeun atawa ngawirangkeun Herman. Ari sabab manehna oge sarua neundeun hate. Teuing kunaon rek ngagorengkeun teh manehna teu tega. Da teu loba omong deui gek we dariuk. Sakedapan jarempe eueuh nu nyarita. Ratna oge teu katutuluyan boga sangkan goreng. Sabab antara Nyi Kokom jeung Herman teh teu katempo nyurigakeun da siga nu nya-nya we kakara papanggih. Kang Nang, mangga atuh dileueut. Ceuk Ratna ngamimitian muka carita. Cekap. Tema Herman semu anu geumpeur. Ret ngareret ka Nyi Kokom. Semuanya mangga atuh gara dileueut. Isinan geuning cep Nandang mah. Cek Nyi Kokom nyebut Nandang jeung teu wani ngakangkeun. Da ku Ratna geus diakukeun lanceuk. Wogo ari hate mah hayang seuri. Nya kitu deui Herman rada oge mesem disebut cep Nandang teh. Cekap ceuk. Ieu da tos arareungap geuning. Temar Herman beuki geumpeur we katempona teh. Dupi Herman, cep Nandang teh, anu ti mana teh? Cek Nyi Kokom kalepasan. Tuh nya Cek Kokom mah, sok rasain we ka Herman. Da eta ka Nandang, teu pun lanceuk teh, jenenganna teh Herman. Aduh, kitu nya. Ari tos lami teu penak mah. Mani Kang Herman deui. Ceuk Ratna. Panginten atuh ari ceceuna taeuna Kang Herman mah. Da ka abdi ge pan nyebat Herman. Anu mana teh nya Kang Herman teh ceuk. Ceuk Herman ayeuna mah hatena reug-reug sabab jelas Nyi Kokom teh moal daekeun buka Rusiah. Teu kedah terang cep Nandang mah. Nya wartosan we atuh ceuk, hoyong terang. Da sakedahna we atuh ari sareng saderek mah. Sanes kitu Rat. Ceuk Herman bari ngaret ka Ratna. Bujang-bujang Kang Nandang, abdi oge teu dipasihan terang. Mun diwartosan jenenganna we wungkul. Cenah jenenganna teh Herman. Keduheun motor Honda deui. Ceuk Ratna mairan. Pungadenge kitu oge geus teg we Herman mah nyangka yen Nyi Kokom teh ngakukeunana kabogoh ka manehna. Nu mana teh nya Herman teh? Abdi oge gaduh rerencangan nu jenenganna Herman mah. Nu dimaksud Herman ku Cek Kokom teh ringgihna di mana? Cek Herman bet kalah katutuluyan. Dumeh we hayang yakinkeun kana kaayaan hate Nyi Kokom.
Nah bener nenden hate atawa ngan ukur heureuy. Da geus sidik ari Herman nu dimaksud ku Nyi Kokom mah tayalian ti manehna sorangan. Ari saurna mah teh cijerah, tapi duka laras duka henteu. Da cece oge teh acan ka bumina mah. Pendak oge nami 2 kali. Sakali waktos di situ Aksan, kadua kalina mah ayeuna deui. Tembak Nyi Kokom sajelasna. Gebeg. Herman ngagebeg. Hatena beuki yakin. Tetela ceuk pikirna. Nyi Kokom teh neundeun hate. Atuh manehna beuki bingung. Mana nu kudu dipilih? Nah Neng Eti nu geus ditanyaan. Tur sakedeung deui rek dikawin. Atawa Ratna mojang modern ala agogo. Atawa Nyi Kokom mojang sederhana teu ningkah tapi geulisna ngunjulan ti dulur-dulurna. Dasar lalaki teu uni katiluanana ge sarua bogoh. Awawena oge nya kitu sarua bogoh. Sarua mung papisah. Puguh kabita kudunya jeung ku gagahan Herman. Komo Ratna mah kakarawawuh ge geus ngakukeun tunangan. Ari Ratna teu boga curiga kana omongan Nyi Kokom teh. Nyangkana mah nya we Nyi Kokom teh boga kabogoh ka ngaran Herman. Satungtung buuk oge teu nyangka mun Herman nu keur diomongkeunana teh nu harita ngakukeun nandang. Engke maca anak amang atuh ka dieu ce, hoyong terang abdi mah. Ceuk Ratna. Manawi ka dieu oge sok tarawartos heula, duka teu terangeun duka kumaha. Terang-terang teh tos aya we di dieu. Tembak Nyi Kokom. Nah, iraha gitu ka dieu ce. Ceuk Ratna semun heraneun ka cida. Suhun ayeuna. Nembe sumpingna oge. Cek Nyi Kokom bari panon terus ngelet ka Herman. Nyeh, imut pinuh pangirut. Herman maneh nyeblak. Manehna maling-maling bongohna Ratna. Pok teh gerentes dina jero hatena. Aduh, nyaan. Kokom teh mikahayang ka diri aing. Pikawani nyarita belak-belakan. Ngan untung nawe Ratna teu curiga. Kokom, akang ge bogoh kom. Ngobrol wae. Disambil geura Kang. Sok ceuk ngaleueut ceuk. Ceuk Ratna. Atuh, tiluanana terus we ngopi. Nepi ka jam 7. Herman rek pamitan. Tapi ku Ratna dicaram. Kalah ka terus we diajak ulin. Kang, mending ge urang amangan heula atuh nya. Etang-etang tilam sono we supados nami layeut kana hubungan urang. Kersan teu. Ceuk Ratna. Amangan ka mana Rat? Ceuk Herman bari ret ka Ratna, ret ka Nyi Kokom. Nya ka kota we atuh Kang. Ari nongton mah pilih wengi teuing. Ieu mah urang jalan-jalan we. Ceuk Ratna semun ogo pisan. Mangga. Ceuk Kokom bade ngiring. Ceuk Herman nanya ka Nyi Kokom. Piraku atuh kutiluan motor hiji. Mangga we bade amangan mah. Engke abdi mah ngantosan Kang Herman. Ceuk Nyi Kokom katara paromana semun ngareruk. Iya tuh teu sawios. Mangga we bilih bade ngiring mah. Raos puguh motor hiji kutiluan mah. Teu hariwang labuh. Ceuk Herman. Mohon ceuk, hayu we atuh urang kokoboyan we lah. Ceuk Ratna. Manehna oge atoheun Nyi Kokom rek milu teh. Majarkeun teh cenah resep kokoboyan. Teu nyaho pibahayaeun. Kanca dangu sadayana. Gancangna carita. Kumang Ani oge disatujuan. Malah kumang Ani oge Ratna mah dititah
kana motorna. Ngan Ratna mungeun, da kahayangna oge dibonceng ku Herman. Geus meunang idin tinu jadi kolot mah. Loyong we tiluanana kaluar. Gerung motor dihirupan. Moal sieun di pengkerduaan. Ceuk Herman nanya heula. Ih, hese geunangnya istri unggul mah. Henteu atuh kawas pamaget we calikna ngajegang. Nyepengan we sing pageuh. Ceuk Herman deui, siga nu teu sabar pisan. Nya sok atuh Ratna ti payun. Keun cece pang tukangna. Ceuk Nyi Kokom. Ah, mangga we cece di payun. Ceuk Ratna bet nitah Nyi Kokom dihareup. Padahal manehna hayang paadek jeung Herman. Ngan gede ka era matak nitah ka Nyi Kokom ge. Ari Herman mah bogo we atoh mun Nyi Kokom diuk dihareup teh. Sabab pasti awakna bakal ditangkep pageuh ku Nyi Kokom. Sumuhun mangga we atuh ceuk. Ulah pahulang-hulang kieu bilih teu tulus. Nya piraku atuh cece di payun. Ratna atuh sakedahna oge. Da Ratna mah sawios atuh ceuk, da moalna naon. Oh eta pangintennya cece mah sieun pendak sareng Kang Herman. Ceuk Ratna. Ah, urang ka Cilampeni we atuh nya amanganana supados aman mah. Ceuk Herman. Mohon mangga. Ceuk Nyi Kokom. Eukeur mah hayang katambah dititah. Bogo we maneh hareupeut. Celak naik tukangan Herman. Sukuna ngajegang. Celak Ratna di tukang. Gerung motor digas. Geleser maju kaki dulkeun. Motor ngadius kaki dul. Nu nyekel stang. Mani marah mai. Puguh ge ngeunah. Ngabonceng mojang geulis sadua-dua. Teu kagoge ngahaja we direm. Puguh nu dibonceng teh ngajenghok atuh terus nyered ka hareup. Komo Nyi Kokom mah meni adek-adek we. Malah terus rapet ka Herman. Tadina mah asa-asa. Tapi ari geus lila mah kap we. Leungeunna meulit kana cangkeng Herman. Jeduk. Karasa ku Herman 2 buah bukit leutik anu aya dina dada Nyi Kokom teh adek kana tonggongna. Duk deui nepi ka antukna mah rapet terus. Ogoh we Herman meuni peurembeun tak nikmateun. Kunaon Kang? Kepireungpeunan? Ceuk Ratna dumeh nempo Herman peurembeun tak. Mohon Rat, kebul. Ceuk Herman. Nah, atuh teu ngawak kada soca. Ceuk Nyi Kokom mani nampeu-nampeu we beungeutna teh ka hareup. Hileuwir kaambeu seungit parfum. Bogo we atuh Herman teh beuki ngalenyap. Kapayun sakadik atuh ceuk bilih Ratna tiguling ka tukang. Ceuk Herman. Mun mangga Kang Her. Cepna nang. Ceuk Nyi Kokom. Nepi ka salahpok. Diukna ganjang ngised ka hareup. Tina suku kaluhur nepi kana sirah teh. Mani paantel jeung Herman. Bogo we ari nempo kitu mah. Ratna meni ngaheab. Hatena teu wudu we panas. Komo nempo Nyi Kokom meni nangkod-nangkod we. Tur leungeunna meulit kana cangkeng Herman. Ter we atuh ngeleper. Antukna jadi sirik jeung amek. Urang weh dewe tiris abdi mah. Ceuk Kokom raosot teh dari tengah calikna. Ceuk Ratna bari jamedud nembongkeun semu nu teu hade. Har. Sanes bari amangan Ratna teh. Ceuk Herman mimiti curiga. Tiris sudah Kang. Weh deh Kunaon atuh Ratna teh bet ngajakan uwi. Engke atuh resep keneh. Ceuk Nyi Kokom. Nya cece resep keneh. Dadi mah tos henteu. Dari cece mah raos moal tiris pancarikna oge di tengah. Apa abdi mah dipangker sareng sieun cibebeut teh.
Ceuk Ratna. Ya sok aturat. Sakali sewang, Ratna di tengah, Cece di tukang. Ceuk Nyi Kokom. Manehna sadar yen Ratna teh asa dipapanas. Puguh eta ge Nyi Kokom teh hayang ngalawan. Da teu ngeunah ku omongan Ratna ngan teu bisa kumaha da ngaragangan tea. Samios ce. Urang uih we heula Kang ayeuna mah. Ceuk Ratna keukeuh ngajakan balik. Ih, teu puguh Ratna mah. Ceuk Herman. Rada oge manehna ambek puguh keur ngeunah-ngeunahna mani asa dipegatkeun kanikmatan. Nyakeun we atuh Kang, gampil, engke amungan deui we. Urang duaan bangke mah. Ceuk Ratna. Omonganana matak teu ngeunaheun kadengena. Ari sabab manehna geus curiga ka Nyi Kokom. Sahanteuna dari anggapanana mah Herman teh kabogohna jeung ari Nyi Kokom ngan ukur layeut pedah we katalian ku kaduluran. Teu nyaho bet malik manehna nu nyeri nempo kabogoh ditangkep ku Nyi Kokom. Nya mangga atuh ari maksa palai uih mah. Ceuk Herman teu loba diomong leok we. Setang dipengkolkeun. Motor malik ngadius kakalerkeun. Ayeuna mah lumpatna tarik pisan. Kawantu Herman keur aya dina kaamek. Nya kitu deui Nyi Kokom. Sarua teu ngeunah. Tapi bari sanajan kitu oge manehna nguat-nguatkeun. Teu wani kedal. Tekung silila geus nepi deui ka imah. Dut Ratna turun. Dituturkeun ku Nyi Kokom. Herman tenang pisan nyetandarkeun heula motorna. Ret ka Ratna. Pok we ngomong rek pamitan. Enjing dewe atuhnya ayeuna mah akang bade wangsul. Itu da bilih pun bapa deudeupeun. Engal-engalan teuing atuh Kang. Mau cari heula. Nah moal wartos heula ka bapa kitu. Ceuk Ratna bari antep neuteub ka Herman. Sabios enjing deui we lah. Ceuk. Mangatuh ceuk. Ceuk Herman nyilang heula ngareret ka Nyi Kokom. Bade terus ngiceupan mere isyarat. Nyeh Nyi Kokom imut pok ngajawab. Mohon mangga, wilujeng angkat. Mugi urang tiasa tepang deui Kang Her. Ceuk Kokom kalepasan nyebut Kang Her. Ku Ratna mah teu kadengeun da keur pararusing tea. Herman terus naik deui kana motorna, gerung ngahirupan mesin motor. Leungeun gugupay. Dibales ku Ratna jeung ku Kokom. Gleyeung maju kakulonkeun, dijajabkeun ku paneuteub Ratna jeung Kokom. Ceuk, Ceuk Ratna. naon Rat? Tembal Nyi Kokom. Ari cece, tos lami kenal sareng Kang Nandang. Ceuk Ratna deui. Acan, apan kesaksian meureun ku Ratna ge. Kakara bieu we wawuso teh. Geuning katinggalan mah maneh sapertos nu tos kenal lami sareng sonagar pisan cece mah. Da abdi mah sanes katunangan oge ari sin teuing. Ceuk Ratna mimiti ngomongna teu pikangeunaheun. Tapi ku Kokom teu dilawanan. Nya eta cece mah da biasana. Ulah eraan atuh Rat. Ambeh cep nanang bungaheun. Sing sonagar ari kakak bogoh mah. Ceuk Kokom. Ya, piraku deui atuh ceuk. Nemean kenal. Kedah jual sonagar wae mah. Cece mah. Bet siga kakak bogoh we kakak Nandang teh. Teu atuh Rat. Ari cece mah asa kadulur. Piraku deui cece hianat. Da cece ge boga kabogoh mah nya eta Herman. Lain cep Nandang kabogoh cece mah. Ceuk Nyi Kokom rada mesem. Rausan ka Herman pinten cece mah nya. Kitu nya. Ceuk Ratna bari ngajangilek leos we asup ka imah. Ari Nyi Kokom mani olohok nempo Ratna kitu teh.
kumanehna geus kaharti yen Ratna teh neundeun rasa timuru ka dirina. Tapi memang teu salah da ku Nyi Kokom ge di aku. Kanca dangu sadayana malikan deui carita mangkukna nyaeta urang ngadongengkeun kaayaan Haji Ahmad jeung kulawargana. Harita teh keur meujeunna riweuh sasadiaan keur nyang hareupan salametan nu rek diayakeun 2 minggu deui. Tapi sajeroning kitu teh Haji Ahmad jeung Ibu Haji teu weleh hariwang. Sabab geus saminggu Herman eueuh datang. Biasana mah manit teu sirikna unggal poe datang nganjang teh. Puguh sanu teu hariwang atuh. Ari panganten lalaki eueuh ngelol mah. Katambah eueuh kaputusan nu pasti. Dari kahayangna mah aya deui beja ti kulawarga Herman teh. Ari ieu plengles teh nyaan. Nya kitu deui Neng Eti. Ayeuna manehna ge boga rasa hariwang. Bet terus we curiga ka Nyi Kokom. Dumeh ti heula Nyi Kokom digorengkeun ku Bu Haji disangka ngaheroan Herman. Komo ari Bu Haji mah nyaritana ge ngan ukur nyangka-nyangka we ka Nyi Kokom. Majar teh cenah Herman teh kabandang ku Kokom. Da eta cenah di parabunan ameh bedok ka Neng Eti. Gara-gara si Kokom ieu teh matak jadi kieu. Masalah deui. Si Kokom itu nu marabunan ka Cap Herman teh. Beda ku deui. Teu pupuguh Cap Herman teh jadi plengles kieu. Cek Bu Haji semu nu ngewaeun pisan ka adi beuteungna teh. Ari Bu Haji sok goreng sangka ari nanaon teh. Biheung Cap Herman teh. Boa Cap Herman teh gering matak teu ka dieu oge. Can puguh ngahaja mopohokeun. Komo ari nyangka-nyangka ka Kokom mah. Geura we mut ari Kokom teh pan di situ saeur. Sedang Cap Herman di Cijerah. Piraku Cap Herman terangeun ka imahna Mang Andi. Apan panggih jeung Kokomna oge. Kakara sakali basa di dieu. Ulah waka goreng sangka Bu. Leung mun nya kumaha mun henteu. Dari cek pangrasa bapa mah asa piraku. Ari Kokom kudu daek nyieun kitu peta mah. Tempas Haji Ahmad tetep teu percaya. Nya. Ari ku urang mah teu kanyahoan. Sanu nyaho. Tas ti dieu teh terus we Kokom megat di jalan. Ngabejaan. Yen rek pindah ka situ saeur. Da keur di dieu oge. Sakitu wanian geuning. Kokom teh pastilah piraku salah. Ibu mah beda sangkaan ka Kokom teh. Cek Bu Haji keukeuh nyangka goreng ka Nyi Kokom. Mohon bah, abdi oge curiga ka Bi Kokom teh. Dan laras waktu di dieu oge, Bi Kokom teh nyoba-nyoba main mata ka Kang Herman. Kaciri tah. Hari nu bade ngabengkahkeun mah. Eta geuning waktu ku abah ditaros oge. Bi Kokom teh balhambelehem teu puguh. Da upami teu gaduh dosa mah panginten. Moal gempeur kitu. Paingan abdi teu raraos wae hate. Kitu we pangintennya Bi Kokom teh. Teu suka abdi mah. Teu suka dikieukeun ku Bi Kokom teh. Cek Neng Eti. Ke heula. Sabar. Kunaon ieu teh? Bet sarwana jeung ibu. Sing sabar. Ari nyangka teh kudu jeung bukti. Kudu jeung kanyataanana heula.
Ari kieu mangan ukur Eti jeung ibuna nu kasieunnan. Ari kieu mah ngan ukur ibu jeung Eti nu kasieunnan Herman direbut ku Kokom. Cing atuh mikir heula, ulah padu wae ngomong teh. Cing iraha Eti atawa ibuna ninggal, Herman padu duaan jeung Kokom. Ceuk Haji Ahmad. Memang ibu can nempo, ngan beda we galagatna. Ari nurak nyelakakeun mah. Rupa lungguh tapi ngabudi ucing. Keur aya ibu oge siga nu nya. Tapi bongah ti ibu wani main mata. Tah buktina. Waktu Herman ka dieu teh keur aya Kokom. Geuning harita Kokom teh rek maradukeun ngadoni ka bapak. Ya, Pak. Abdi teh geus kolot, geus loba pangalaman. Moal kabobodo ku pantar Kokom. Cek Bu Haji. Mohon bah. Mi Kokom teh hareosan wae ka Kang Herman. Sakitu terus dipasihan terang yang Kang Herman teh bisa lakieun abdi. Tapi lebih Kokom mah wantun pisan geuning ngaheureun Kang Herman teh. Komo upami kangen. Sakitu hareupeun oge wani tah kikituan. Abdi oge harita mah sabar we, teu barang geureuh. Nyata ngaragangan bilih aya kaawonan. Heuk kadangguan ku Kang Herman, apan janten izin sadayana. Dari ayeuna mah tos jelas kabuktian. Keur mati payun teh kitu. Ayeuna Kang Herman teu aya sumping. Malepat deui lah. Tangtos ku Kokom dirojokan teu bener. Sok bah. Engal-engal bereskeun ah. Abdi mah teu suka upami Kang Herman duy ka teu cios sareng abdi teh. Ceuk Neng Eti nyaritana beuki pertengtang we. Ih, ari Eti. Ari perkara jodoh mah teu bisa dihalang-halang, teu bisa dipaksa. Sanajan ayeuna Herman geus nanyaan. Tapi ari lain jodohna Eti mah tang tuh kana moal jadina teh. Sanajan jeung nu jauh tur acan wawuh heula. Ari jeung jodohna mah pasti ngajadi. Ceuk Haji Ahmad bari ngahareruk semu nu bingung. Kumaha cara nu hade sangkan bisa beres aya dina katentreman. Dari rek nyangka ka adina mah teu bisa. Sabab teu manggih bukti anu ngayakinkeun. Tuh nya. Dari bapak mah kitu. Eta meureun. Bapak mah kajian Herman teu tulus ka Eti, asal tulus we ka Kokom nya. Teu nyaah ka anak meureun Pak Haji mah. Cek Bu Haji. Mohon Abah mah ngapi lain we. Sakitu Kang Herman terus jelas diheureyan ku Bi Kokom. Mani berat ke Bi Kokom gini. Ih, lain berat ka Kokom. Na kudu kumaha atuh ari bapak teh. Ceuk Haji Ahmad. Kedah tiasa we ngabereskeun atuh bah. Piraku abdi kedah berdoa sareng Kang Herman. Nah abah teh bade raos upami Kang Herman cios ka Bi Kokom. Nah abah teh abot ka Rayi, abot ka Putra. Kang abah tiasa mi abot ka Bi Kokom. Nanging Kang abdi sareng ibu mah tangtos sabalikna. Abdi teh suka dikieukeun ku Bi Kokom. Leres pernah bibi oge. Abdi moal isin-isin bade ngalawan. Keur abah mah moal berat sabelah. Ka adinya ka anak oge komo leuwih nyaah. Nah abah teh kudu ngahukum ka Kokom secara kumaha. Mana bukti kasalahanana. Pan ieu mah kakara sangkaan wungkul. Dari ceuk apa mah sing repeh rapi ulah cekcok ieu. Gampang. Mun bener-bener Kokom salah mah apa ge da moal cicingeun, moal mangmeunangkeun. Bener. Adi. Tapi ari salah mah ku bapa disalahkeun.
Tapi carana kieu mah bapak teh can yakin mana nu salah mana nu bener. Jadi geus weh teu kudu loba carita, anggur gara beberes. Barang-barang nu kapake dina waktuna geura tempatkeun di nu merenah, ambeh teu hese deui neanganana. Apan urang teh keur meujeunna riweuh nyang hareupan poe salametan. Sok Eti geura beberes ulah ngaributkeun teu puguh. Ceuk Haji Ahmad bari semu amek kanang Eti. Nya hanas beberes, kecape-cape. Heug teh. Cap Herman teu datang. Kan melah dari laki nah ieu 2 minggu deui. Ceuk Ibu Haji. Ih, pirahku teu datang. Pan Ramana jeung Hermana oge. Mani sakitu paheutna bari janji. Asa pirahku rek ngawiwirangkeun mah. Tenang we atuh Bu, tong gempeur jeung kudu sadar. Ulah amek-amekan kitu. Terus terang we Bapak mah teu ngeunah. Ceuk Haji Ahmad. Ya ambek pantes. Da ibu mah milu teu ngeunah. Boga anak dihina ku kokom. Tempas Bu Haji. Ih, ari kokom teh ngahina lebah manana. Asa teu kaharti ku Bapak mah. Nya, ari ngarebut Cap Herman teh. Taya bedana we jeung ngawira ngahina. Nah sae gitu Pak Haji. Mun awewe kitu kalakuanana. Tah. Geus kadinya deui wae Ibu mah. Narek kumaha tungtungna atuh ieu teh. Cing atuh Bu, sing sadar. Mun sakirana kieu wae mah hepek uruskeun we ku Ibu. Bapak mah moal ikut campur pipilueun. Jawab Haji Ahmad tina ku ngarasa jengkel jadi malik amek. Dikitukeun mah jap we Bu Haji teh jeung Eti jempe teu ngomong deui. Bu Haji ngarasa teu untupan ari kudu tanggung jawab sorangan mah. Komo ieu tanggung jawab dina perkara salametan kawinan. Geus tang tuh moal kabadanan da puguh sifat awewe. Pirahaku atuh, Bah. Pernikahan abdi kada ada tanggung jawab ku ibunya Lira mah. Nah, hari Abah moal bade tanggung waler kitu ka abdi. Apan abdi teh putra Abah, kewajiban Abah. Ceuk Neng Eti bari rada dumareunda neuteub ka Haji Ahmad. Nya memang Eti mah anak Abah, kewajiban Abah. Tapi ari Eti tetep ngagorengkeun nyangka-nyangka ka kokom mah. Da Abah oge teu ngeunah. Da kokom teh adi Abah. Nya lamun geus bukti salahna mah teu naon-naon. Ku Abah ge tangtu disalahkeun. Hayu Et, urang beberes di dapur. Keun Abah mah cenah dihareup. Ceuk Bu Haji bari ngaleos ka tukang. Dituturkeun ku Neng Eti. Datang ka tukang teh lain beberes digawe, tapi ting harewos siga nu ngaharewoskeun Rusia. Aduh kanca, cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.